Salam sejahtera, tepangkan wasta abdi Deborah Angelina kelas 11 MIPA genep. Ibu guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan siswa kelas 11 nu dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sangakeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patopang raray dina ieu acara. Sarta urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat. Para wargi nu kusim kuring dipihormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Bersihan awak atawa ibak, bersihan kuku, ikat waos anu rutin eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna deui, lamun di lingkungan sakola nyaeta urang kedah micen runtah kana tempatna. Nyiduh ulah di mana wae. Batuk atawa bersin kudu ditutupan. Sareng ngalaksanakeun kewajiban piket sakola. Lamun di lembur contona, ngajagi kebersihan bumi, katut buruana sewang-sewangan. Oge sasarengan gotong royong, bersihan sarana umum sapartos jalan atawa solokan. Upami sadayana warga guyup dina ngajaga kebersihan lingkungan urang, tan wande lembur urang bakal bararersih matak pika betaheun sareng tebih tina panyawat. Saupami sadidinten urang tiasa ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kakotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Sarta awak urang oge bakal sehat sarta dijauhkeun dina anu ngaranna panyakit. Sabab kasehatan mangrupikeun hal utama anu penting pisan pikeun urang. Kalayan kasehatan, urang tiasa bebas ngajalankeun kagiatan sapopoe. Urang kedah mika cinta kana kabersihan, sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Tah, kesehatan teh lain saukur bersih tina sagala rupa. Kusabab nu bersih teh cantang tu sehat. Tapi urang aya usaha keur bersihan eta awak atanapi rohani. Jadi sehat teh lain saukur kudu bersih, tapi urang oge kudu miboga aktivitas anu bisa ngagerakeun awak ameh loba racun anu kaluar tina awak urang. Hadirin sadaya, cekap sakitu nu kapihatur, hatur nuhun ka sadaya hadirin anu atos nyempatkeun waktosna kanggo ngaregepkeun biantara ti abdi. Pamungkas ti abdi saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Punten abi hapunten, pilih aya kalpatan. Salam sejahtera pikeun urang sadaya.